Sunda, getih Sunda, hade tata de basa de rupa urang Sunda. Di baju base nges kehujanan. Namanya si Dede. Tiga itunya karenanya sorangan. Itu gening samperkan ah. Dek, naon nih? Dek, karena di dia sorangan. Percuma nuduhan ge ingkah jadi sorangan. Goblok berangkat curhat mana mah. Haha, ek nih kenda temer rek ngilu moal. Ngilu ka mana? Ka Garut rame seteh. Hayu atuh, arek naon? Arek ngadukeun mana jeung domba. Gelo, emangna urang domba? Sana jemputkeun maneh domba. Cek maneh dieu urang diadukeun jeung domba. Emang hayang? Nya amung maneh we gae. Heuh, geus saimung mah kan bae we. Ah rieur, maneh urang ngagedang ayeuna mah. Gedang nu saha? Ni Mang Ujang bae da Mang Ujang ge tara ka kebon ieu. Sieun ah. Ah, moal hayu. Jangan gedang. Dar nimpug maneh. Banyol mi hayu berangkat. Hayu lah, gaskeun. Dek, mana naik? Ah, teu bisa mi, maneh we. Pan urang boga ide jadi maneh anu naik. Pan urang anu diajak ku maneh jadi maneh naik. Ah. Alhamdulillah bagoy beres oge anyis 3 poe ngagawean sorangan. Anu orang balik langsung dahar, langsung ngopi, molor. Maaf bae jalan setapak ngajugjug ka hiji kebon jagong. Henteu karasa capena sabab aya pigawean. Kalah anjing. Saha itu euy? Bagong. Si Tatang itu kernaon? Ah, curiga aing mah euy. Ah, goblok si eta mah. Buah-buah nong nu mani aing mah euy. Curiga aing. Sampeurkeun ku aing sia. Kernaon sia kuya? Curiga nong mani aing sianya? Naong nahaon sih teh? Tuh tinggal ya budak anu keur itu tuh ngalah gedang anu bapak aing. Wah, laku. Deuleu atuh ke sia. Tuh deuleu atuh. Pokona mah eta budak rompek ngalah gedang. Tingalikeun sia ku aing. Tong kitu lur euy. Itu teh budak, kendae lah. Ku budakna leutik keneh geus wani mau kumaha geus jadi geus gedena eta teh euy budak teh. Kendae ikhlaskeun atuh gedang mah. Lain kitu, pan itu gedang teh nu bapak aing meureun lain nu bapak sia. Ah, ieu mah pan budak nu ngalanna ge tingali atuh. Sedekahkeun we atuh kendae kuya. Ah, teu bisa kitu atuh. Ari maneh arek ngabela budak dua itu lain. Lain ngabela kitu, masalah gedang mah kendae atuh. Ah, sia ngajak ribut lain ka aing. Dae sok, urang pungu ku maneh. Sok. Lami, ciga anu garelu tuh. Itu mah si Mamang. Urang tingali. Hayu. Ari sia ngabela budak dua itu lain. Tengah belaan, ngan karunya we budak dua itu mah budak keneh. Wah, euy. Naon sia ngajak ribut lain. Sok naha teuing ku sia jual ku aing anyuk, decan aya aing duitna oge. Tah, juru silat aing. Ayo sia naha teuing da aing mah teu sieun ku sia. Oh, jadi si Aang teh mamangna maraneh? Gitu. Pantesan atuh aing ngarek ngalarang syariat teh alu ulaheun ku si ieu tah jelema ieu tah. Si kekekan malah nyampeurkeun di. Liun tuluy bebal ala gedangna.
Lompat. Kabur! Kabur. Si Kehet gara kabur si Kehet gara kabur jelema teh. Awas ya ku aing mun peka pangis ya tah. Beak tak beungeut.